Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui. Sata acana dipedat dicarios sim kuring nganhunkeun ka saha wae ayana nya di mana wae mugia sing pada sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar bagian ka 11 muhun. Kumaha lajengna carios wilujeng ngadangukeun. Mun adang-adang geus carape si Ujang nyamperkeun ka kuring beungeutna beureum kesangna ngorolok bangun kacida capena mun keur kitu panto kamar ku kuring ditutupkeun sina rekep budak disusutan kesangna ku sapu tangan kuring pek diciuman sina ngagelehe kana lahunan. Atos Ujang, atos atuh capek cek kuring. Ari budak mah teu nyahoeun yen kecap kuring nu sakitu kaluar tina dada anu sesek tina tikoro anu kapendet. Mun usum tarwang juragan wadana saputra garwa sok ngariung dina meja tara lali deui juragan istri sok emut kasih Ujang di alas meni mendeko di juru. Kungsi kuring oge dipaksa dahar ngariung tapi saterusna mah sok loba we ekol kuring teh maksudna sangkan dahar hayang bareng jeung si Ujang biasana mah sok nyieun dua alas bae mun tas capek nyunyurung momobilan jeung hayang deui dahar deket kaputan kadua jeung si Ujang sok rada kaubaran hate ari keur dahar mah deui sok kayung-yung deui kayung-yun nempo rawagna si Ujang dahar. Osok eta oge si Ujang sok ngajaran tumpak momobilan lamun adang-adang keur teu araya keur dicandak angkat ku ibu ramana tara jauh sok dipangkeng bae ngajaranana atawa di pandopo pikeun nyukakeun hatena sok kukuring disurung leuh resepeunana si Ujang teh eureun ulina lamun katenjo adang-adang sarumping ka imah geus kitu nyurung deui. Di imah mun kuring ngais si bungsu si Ujang sok diogo maklum budak atuh kapan sok we sirik ari ayeuna di kawadanaan kuring sok remen ngagentenan pangasuh ngais mang mari diengklak-engklakeun da saur juragan istri dang mari teh teu puguh wae apet wae ka kuring jeung saurna sok gregreg deui ari murang kalih diais ku kuring muhun cenanya aduh kitu muhun. Mun keur ngengklak kitu teh atuh
si Ujang tarang ngaherik cerik kawas lamun kuring ngawas ngais ka adina. Ieu mah sok melong bae tapi panona tara cahayaan semu surem deui rupana hayang cerik tapi ngaherik tapi henteu wani pok. Ngajurung laku banguna mah sangkan indungna jongjon kumaula atawa siga ngarumasakeun maneh nyieun pakaian keur putra pameget aya kana tujuhna kuring opat keur adang anu ageng tilu keur raina aya keneh sesana saeutik saur juragan istri kop-kop cenah bae bisi ku adi rek dijieun serbet mah ku kuring diiker-iker dijieun ka meja si Ujang da puguh atuh sesa teu mahi sakamejaeun beheungna mah teu kulawon tapi ku sesa lawan bodas jadi hiji kameja bulao ngora tapi beheungna rada bodas. Pasa adang-adang keur saruka bunga ngajaran kameja weuteuh benang ngaput kuring si Ujang melong bae kana banget kuring nu matak basa adang geus areuweuh eta baju anyar anu beheungna bodas rap sina diajaran ku budak leuh bungaheunana. Basa keur ngajaran jol adang nu ageng ka kamar terus nyandak bal teu sasauranna naon adang ngan melong wae budak ka kuring. Jadi naon lawon sesana teh eta teh adi janten kameja budak eta teh aceuk ceuk kuring nya mun disambung atuh aceuk lebah beheungna ieu teh cik ngilikan ka dieu song kuring ngasongkeun oh ieu paingan atuh tadi cek budak teh Ujang make bajuna sarua nya bae alus urang hilingan bae atunya jeung adi kumaha nya teu sawios-wios atuh. Yeuh, ayeuna mah aya geura yeuh si Ujang baju alus. Kakara meuli 2 deui dipakeun oge nya ku si engkos. Meujeuhna geura nyi. Sumuhun, hatur nuhun atuh. Harita keneh oge karasa kasalahan kuring teh enya atuh naha kuring wawanianan kapan warna eta anggoanana adang menang kuring ngaputna oge teu hade mun budak kuring diseruakeun enya bae ngarasa yen salah. Bener we digantian ku juragan istri kulungsuran dang engkos alus laonna mah atuh gambarna rupa-rupa deui jaba ieu mah geus rada belel meesan ngan wedel keneh. Ujang, anu tadi mah awon acuk teh awon yeuh ku mamah dipasihan. Dipasihkeun bae nya ka batur. Ujang mah digentosan ku nu acuk nu sae weh nu ieu yeuh
Tuh tingali Ujang acukna ge seueur gambaran geraya Ujang ka dieu. Dasar atuh barudak teu nyahoeun mana nu weuteuh mana nu buruk. Asal kakara kapanggih rarasaan nama weuteuh eta teh atuheun make baju nu aya gambaran kitu muhun merangkali make itu muhun salai gambar Spiderman macenanya muhun mohon gitu. Duh batuk segala mu apun tenanya. Mama, gening acuk Ujang teh nu tadi dianggok udang kos mama. Aneh geningan kunaon mamanya. Cek budak basa ulin. Tak apaleun taksiran. Sanes eta mah sanes. Sanes nu Ujang. Tuh nu Ujang mah tadi apan dipasihkeun ka batur. Eta mah awon atuh awon Ujang awon pisan gening cek kuring ngabohong nya be katenjok ku kuring bajuna nu asalna keur si Ujang dianggok ku endang engkos. Ih itu mah kaanggo acuk tilas engkos. Ih, geningan dianggo. Cek endang engkos kasih Ujang. Pasa nyamperkeun kaburuan make baju nurea gambaran tea. Dasar atuh budak teh aripok si Ujang ngomong. Eta mah acuk dangkos. Saur mama oge nu Ujang eta mah awon. Cek si Ujang buru-buru budak teh ku kuring dicokot muhun bisi nya ribut masalah baju mun karunya. Aduh ieu mah nya aya wae muhun. Ngomatan pisan juragan istri basa kuring rek balik sangkan cenah bulan hareup kuring datang deui saurna hayang memeh kumpulan nagri pangneangankeun samping mun teu di Pekalongan Jogja jeung era saurna lamun loba semah teh meni asa gular gilir pisan samping ari rek milih sorangan sok dibarikeun hayang dipangmilihkeun daku ulis nu sabaraha bae hargana mah. Kuring dikeupelan balik saurna keur ngagantian ongkos atuh dina loket bawa ti imah aya keneh deui jeung inget kasih bungsu nunggeus teu bogaeun baju jeung bakuna hayang we nebus ka budak nu bajuna dicandak deui ku juragan istri. Memeh ka stasiun kuring asup heula ka toko rek meuli baju rek meuli pibajueun baju meuli lawon Tom Ralko Bulao Langit nu kawas ka meja tea adang-adang menang ngaput kuring tea menis setrimin keur si bungsu mah meuli tasbih bae haturan emak kagungan pegat dicoo ku barudak. Nyaah sakantenan we bade meser tasbih ieu teh karunya emak kamari tasbihna teh pegat dicoo barudak. Aduh sakantenan we urang meser di dieu teu niat deui meus acan kuring keur ngadagoan pamulangan
tepuguh-puguh alak ilik kana encit ujug-ujug jorojoy hayang meuli nu ieu bogoh nu itu resep itu nu alus tungtungna meuli pikabayaeun 10 potong. Nu katoong teh tang tuwe loba resepen ieu teh si Ujang pasti resepmen. Geus tang tu deui bogoheun yeuh kana Paris nu kayas teh. Da karesepna eta teh. Angkeuhan mah rek dijual deui engke teh. Boh encitna boh geus jadi kabaya. Cenah lamun teu payu rek dipake wae ku sorangan. Sataun ge sugan atuh. Moal meuli baju ayeuna mah moal. Lain milik kuring jiga nama tapi tetela milik budak. Da ceuk tadi oge kapan kuring teu niat meuli encit arek soteh meuli pibajueun budak. Naha atuh ari jol we kalembur cek nu bohong mah tea ngan sareak atuh dagangan teh nyumin sorangan meuli 3 potong bojona juru tulis jakat meuli 2 jaba jeung pesen deui sababaraha rupa sabab cenah rek pinantuan manehna teh keur mawakeun meureun. Lapur sorangan mah teu kabagean. Resep dagang teh nya saur mama ngan meuni sakeak nyai. Kumaha tuh kitu tuluy nanya nyai geus we. Nyai mah meser bahana. Sugan we atuh payu da sahanteuna ai nyai mah bisa kana ngajait. Bisa ngaput, bisa naon wae apaan nyai mah. Muhun mama, muhun bade. Ngan aya nyiwit saeutik-eutik tina dagangan teh jaba deui nu mareuli encit tea pada hayang dipangaputkeun nya lumayan wae aya leuwihna tina ngagantian ongkos. Geus kitu bae meureun milik budak teh kudu aya marga lantaran kahirupeun. Saminggu ti harita kuring balanja deui ka kota ayeuna mah sakalian dibahanan surat ku emak keur jenah tukang samping. Artos sisimpenan emak kolosor dikakuringkeun keur nambahan modal saurna. Ada loba balanja ayeuna mah geus teu bisa ngira-ngira kumaha nu bakal dipikaresep ku urang pasar, ku priyayi, ku kolot, keur nu ngora jeung saterusna. Tesangka kuring, tesangka jol we cejenah ujug-ujug dipercaya mawa samping. Keukeuh cenah kudu mawa 2 kodi. Ari kuring can wani kakara wani mawa sakodi ge. Di antarana aya 6 anu mahalna. Ingetan haturan juragan wadana. Jol ka imah disampakeun ku barudak anu galecok muka kikiriman kuring sabrakeun bae menang meuli di stasiun dibagiakeun ku emak
nu bunga ngaguar balanjaan. Alhamdulillah kahayang kuring teh hirup ayeuna mah rarasaan teh beki hurung. Alam kiamat nu anyar kaliwat geus meh leungit dina ingetan ayeuna mah. Beungeut rarasaan teh geus nyanghareup kasorangan poe isuk ayeuna mah. Mudah-mudahan we atuh budak nu tilu uruseun. Sugan we tekad beki tohaga ayeuna mah. Yen ngahirupkeun diri jeung budak teh aduh berat pisan ieu teh. Tapi sabisa-bisa we hayang kutanaga diri pribadi. Malah mah mun bisa mah hayang ngabanjel-banjel kana keperluan sepuh abi teh anggoanana. Atuh hayang bisa we dicukup ku kuring anjeunna teh duh karunya kasepuh kuring teh. Unggal wiridan manehna teu poho muji ka Gusti nu maha murah jeung maha asih nu geus nuduhkeun jalan hirup pikeun kuring. Alhamdulillah mohon. Mohon alhamdulillah cenanya nyeranda teh tos aya kamajengan mohon. Teu ngulubut teuing mohon aduh. Alhamdulillah kudu boga barang ge entos dipercanten ayeuna mah langganan saratia. Jadi tukang dagang teh aduh estuning lungsur langsar malang kalimuntang ayeuna mah. Aduh alhamdulillah kuring ayeuna mah geus jadi jalan nya jalan katembeyan pikeun hirup teh. Kuring ayeuna mah geus jadi jalan kacai. Unggal bulan teh mawa barang bari nagihan menang 2-3 peuting mah aduh keur we gagantian ongkos di panyabaan sareng tambah kesel deui hayang ngobrol jeung pribumi. Saha wae we anu kalangkung eta teh omongna bari kitu teh langsung we ngobrol kapanggih jeung bumina diceuk mantri guru. Boh mantri lumbung urut sobatna bareto kuring narima kaputeun make mesin nu boga imah. Teten Joan mama mah aduh nyai usaha teh repot-repot teuing atuh nyai teh saur mama dina hiji waktu pasakuring jeung emak keur mereskeun barang bawaeun. Yeuh nyai ka ade deui bisi gering tapi nya kudu teuneng ketang nyai saur mama deui sanggeus ngahuleung sajongjonan. Yeuh nyai ari kolot mah ngan bisa nya bari ngadudua ieu teh sangkaan hidup teh salamet rahayu. Unggal waktu nu disebut-sebut teh ih telesot-lesot tina kamelang mama mah engke oge geura ku nyai karasa ke anak mun gede ari anak mah nya ari anak mah ka awewe teu lalaki teu awewe hate mah estu wae nyai keukeuh melang mangka ade deui nyai nya ulah salah tarima nya ari melang di dieu teh lain hartina teu percaya ka nyai teu lain kitu nyai nya.
kaharti mama, kaharti ku kuring oge. Mohon anu dimaksud ku mama teh pedah we atuh kuring teh awewe sareng randa deui mama. Sedang ari jirim randa teh kapan beda sareng anu rimbitan mama. Nya eta mama, aduh danggeus kumaha atunya, geus karasa deui, geus kaalaman ayeuna mah malah jero dina waktu can lila oge mama. Basa bulan tukang mah aduh kuring teh gok kapanggih we jeung urusan salaki batur. Nya basa salaki kuring jali tulus jadi juru tulis teh ya mama. Manehna teh cenah digawe di SS mama. Papanggih teh nya mimitina mah di halte basa turun tina kareta nya we tuluy manggihan kuring ka bumina cek mantri lumbung eta teh mama. Nanging omong jalmin den kedah dijagi eta teh kapan cenah aya tukang barang randa ngora kitu cenah. Taya awona rarasaan mah atuh leres cek urang mah taya awona namun den teh ulah lali yen hirup urang teh sanes nyorangan lain nanging yeuh di tengah-tengah jalma rea anu kejem dinya nyaritakeun anu teu payaan ta teh pedah kuring randa kitu sanes nyai waktosna seep cenanya. Aduh waktosna kabeh seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Mangkingceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.